Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad awjada min nurihi nuran bihi ammal huda. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم sayati zamanun ala ummati yarfa'ullahu arba'ata asya'a, yarfa'ullahu al-barakah minal ardi wa yarfa'ullahu ar-rahmah minal qulubi wa yarfa'ullahu al-adla minal hukami wa yarfa'ullahu al-haya'a minan nisa'i. Wa qala Syekh Tajuddin As-Subki, wa syukrul mun'imi wajibun bisyar'i. Allahumma hidayatan lis-shawab. Pengatur waktu, penata acara anu musim kuring dipihormat, ngahaja protokol diheulakeun sabab Asep Mubarak moal naik-naik kana panggung, lamun teu dititah ku protokol. Nuhun kol. Oh, protokol. Wabil khusus anu sangat diutamakan, sangat dispesialkan para alimil ulama, para kiai, para asatidz, guru-guru urang sadayana anu alhamdulillah bisa ngariung mumpulung hempak marbayaksa di haflah mubarakah anu sangat dimuliakan, bahkan sangat jadi spesial pikeun kahirupan urang anu ngagem ama agama Islam, khusus anu nyicingan akidah ahlus sunnah wal jamaah, anu cirina masih kene beuki muludan. Alhamdulillah. Ya ulang ngararobrol bae tuh ibu-ibuna. Bu, timimiti datang tapi ka ayeuna siapa bacot bae. Beliau kan capek eta sumut. Bagian aing yang ngomong ayeuna. Ya resiko na yang harapan bikang kieu ya. Sumutna. Coba cicing heula Bu. Jujur ibu-ibu teh paling semangat, paling kompak di pengajian, hebat. Ngan aya kelemahanana ibu-ibu, naon kelemahanana? Tiap balik ngaji telok mawa ilmu. Sabab di pengajian ada babacot bae ngobrol bae. Iya, resiko bikang teh kitu. Bahkan maaf dina muludan ayeuna dengekeun heula. Ya kula jauh-jauh ti Cikampek ngabelaan sia itu. Nu da belaan anak cuek bae ngobrol wae ka ditu ka dieu. Coba tolong ibu-ibu kabeh, kompak kabeh, look at me. You and me look-lookan.
Padahal ampun ya nu kahalangan ku salon ngeser bae ka dieu ku salon aku kudu dipindahkeun mah ku aing atuh nyiaran beungeut aing kikian bae atuh deser bae aya bae kunaon para ulama para kiai sangat dispesialkeun jujur urang moal nyaho Islam jeung eusikna urang moal nyaho ibadah urang moal nyaho muludan urang moal wauh ka Allah ka Rasulna lamun syariat teh aya jasa-jasa perjuangan para ulama para kiai anu geus nyampekeun Islam ka urang bener bener hakikat hidayah taufik ti Allah anu geus nancepkeun rasa iman jeung cinta dina hate urang tapi wasilah sababiah aya perjuangan para ulama para kiai bener panggih jeung Nabi can pernah ningali wajah Nabi can pernah ngadenge suara Nabi can pernah tapi kunaon dina hate urang aya rasa iman rasa cinta anu sakitu hebatna ka Nabi wasilah kabeh jasa-jasa perjuangan para ulama para kiai anu geus nyebarkeun Islam ka urang bener termasuk urang ayeuna ngariung di dieu ieu teh berenang jasana para ulama nu geus ngawawukeun tentang hikmah jeung faedahna peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya jasa batur ieu teh urang bisa ngariung di dieu teh nyaeta jasana para ulama para kiai yuk jadi orang yang baik bagaimana orang yang baik orang yang pandai berbuat jasa kepada orang lain bukan orang yang pintar memakan jasa orang lain setuju sing bisa nyieun jasa ka batur ulah pintar ngadaharan jasa batur setuju cik atuh aing pagi jeung kiai teh di jalan kirang baras ya mere rokok atuh nanya-nanya sia teh ka kiai padahal mah anakna dididik ku kiai di majelis di pesantren bisa ngaji bisa ibadah akhlakna mulia maaf lamun geus berhasil anak urang dididik ku kiai jadi ahli ibadah ngaran anu pangheulana disebut bagus keangkat mulia adalah ngaran indung bapakna benar kiai nama teh kasebut-sebut anak saha eta ku rajin ibadah bade pasehat baca Qur'anna anak si Pepen bade bisa eta si Pepen ngadidik pajarkeun menang si Pepen padahal eta menang ngadidik saha kiaina disebut henteu tolol tapi giliran ayah santri bedegong oknum santri belegug degel maaf indung bapak teu bawa goreng tapi kiai nu jadi guruna kasebut goreng ti heula bener eta santri mana eta meni akhlak biasa kiai eta aya nu kitu tolol deui ayo urang belajar nyieun jasa ka jalma anu gede jasa na ka urang meredun ya teu mampu atuh ngadoakeun dengan doa-doa yang baik makana orang doakeun yuk para ulama para kiai sing diparanjangkeun umurna sing ditambah-tambah sehat walafiat tambah-tambah barokah ilmuna tambah-tambah milik rezekina tambah-tambah istrina nah itu nini ngecalang aprek amin teh jadi kunaon eta kagok aing neuleun atuh tina akan aminkeun bae ya lalaki satuju ibu-ibu satuju pasti teu kudu ripuh antara ya dan tidak ya amin tidak ngejedok ke doa terakhir ulah waka daripada kula turun ceramah dicekek nini
Depanting para ulama, para kiai, para asatidz doakeun sing paranjang umurna, diberkahkeun ilmuna, disehatkeun zahir batinna, dimanfaatkeun ilmuna, mudah-mudahan diberi turunan saleh salehah anu mampu neruskeun perjuangan-perjuanganana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabil khusus aparatur pemerintah setempat baik sipil TNI Polri, doakeun kurang sadana para pemimpin urang sing saleh sing amanah. Khusus segenap para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga besar masyarakat kampung Babakan, Desa Cigoong Selatan, Kecamatan Cikulur, Lebak, Banten. Segitu-gitu nah. Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 4 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriah memperdalam rasa cinta pada Rasulullah SAW dengan meneladani sifatnya dalam kehidupan. Wow, keren. Qori internasional dari Nusa Tenggara Barat, Kyai Haji Samsuri Firdaus Mubalik Kain. Atuh kumaha aing Pak. Temu aing keur minta duit. Ya panitia nyiaran fotona nu ieu geus jadul lagi. Dikarunyaeun eta foto. Kita keur minta duit ka Abi Hasim kata. Ka ketua panitia. Tentunya ya acara ujung-ujung terjadi tanpa melewati proses, betul? Ayah perjuangan, ayah pengorbanan. Naon perjuangan anak Asep geus kebel ya panitia nyerian tanggal ngondang Isa Asep Mubarok melalui pun lanceuk Haji Eli di Cidalung, ketua panitia di desa Abi Hasimnya teh salah bisi salah soalnya ameh teu susah yang nyiaran Abi Hasim sabab eta nu bertanggung jawab ka mana Abi Hasimna ticing ulah waka molor eta perjuangan geus kebel nyirian tanggal hayang ngondang sasebuar. Di samping perjuangan aya pengorbanan. Naon pengorbananana? Harta, tenaga, pikiran, iya dikorbankan. Harta dikorbankan, aya tenda, aya panggung, aya sound system, aya kamera. Maaf, iya lain nu panitia ieu, nu batur ieu. Geuning dipasang di dieu, kan dibayar. Pakai harta masyarakat para panitia, benar. Ting lunas teh incan. Son, geus lunas. Seuri bae jujur sia ngomong. Incan. Itu komo ai tungguan tapi ka isya tukang ison asa dibelaan harta dikorbankan, tenaga dikorbankan, para pemuda para santri milu ngorbankan tenaga, bapak-bapak ibu-ibu milu ngorbankan tenaga, bener ngebebenah ya tempat supaya nyaman supaya indah, masya Allah ditata rapi begitu indah, tenaga dikorbankan. Dapat kembang wal araridit kadi lamun teu digotong. Pot kembang usaha ieu coba. Diperindah. Encanu ngejo ibu-ibu ti isuk. Tenaga dikorban. Pikiran dikorbankeun. Dan dingdung panitia sieun Asep Mubarok teu datang. Abi Hasim geus teu eureun-eureun nge-SMS-an we ka aing. Yen aing teu datang. Tilu poe kaburi Abi Hasim geus SMS WA kering Hasim Babakan Cigoong ya Cigoong bener Pak Haji ulah poho tilu poe deui simpel wae ngajawab isuk-isuk kering Abi Hasim deui bae Haji
ke sore rek ini jam baraha we bebas pusing Abi Hasim dikitukeun kula geus aya di Baros Serang beres salat isya nyiapkeun mobil karena kerek naik suku sabeula Hasim deui bae Hasim gawe ade bah posisi di mana karak naik cokor sabeula kira aku suka yang dulu dipoto yang bukti biar aing berangkat ke dia begitu nyampe ke lokasi Abi Hasim bunga saya Bubarok datang coba Hasim nyosor masuk jadi Hasim aing karaknya eusian anak Abi Hasim ternyata gitu Abi Hasim resep nyium lalaki si Asep Mubarok tinggal rasa kaganggu ditelepon di SMS ku panitia wajar ngamaklum karena panitia tanggung jawab berat ke masyarakat bener sabab muludan lain hajat pribadi hajat masyarakat lamun geus ngalibatkeun masyarakat luas maaf hati-hati biasana masyarakat kabagi dua aya nu pro aya nu kontra ka panitia bener ketika acara sukses tanpa ekses eueuh nu komen macam-macam tapi ketika acara gagal kiai teu datang kori teu datang rieuh hulu panitia anu pro maka panitia ngupahan bae sabar ieu mah ujian ti Allah beda jeung nu kontra ka panitia mahido bebeakan bener nah aing teu percaya saya teh jadi panitia geus mah galak teu babantu teu mere duit aya di dieu kitu asa mitna ka batu eueuh di dieu mah nya eueuh nu bagus insyaallah kabeh ge milu berkorban alhamdulillah tina perjuangan pengorbanan harta tenaga pikiran dibungkus hiji bungkusan anu mulia naon ieu ngaran bungkusanana pangajian pangaosan ari pangajian tina kalimat pangajen naon hartina pangajen harga disebut ieu pangaosan tina kalimat pangaos naon hartina pangaos harga pantas aya jaminan sing sajalma nu ngalengkahkeun suku ini ka majelis taklim maka eta sarua jeung jalma anu keur mapai jalan ka surga alhamdulillah pantas aya jaminan sing sajalma nu ngalengkahkeun suku ini ka majelis taklim ngariung jeung para ulama para kiai para asatid balikna menang ilmu menang doa maka insyaallah eta jalma-jalma bakal boga harga di hadapan Allah lain amin eta mah amal amin amin mantap henteu tareupeun imah aya pengajian cuek bae aya nu kitu aya nu kitu salaki sia itu luak liuk nyiaran salaki namanya maaf ya lain jang lalaki yang ibu-ibu lain jang lalaki nu hese diajak ngaji jujur ibu-ibu mah paling kompak semangat di mana-mana pak ya nu hese ieu uang lanang ya lalaki nu hese hareupeun imah aya pengajian kiai ngabahas wudu ngabahas fikih ngabahas tauhid hare-hare bae cuek bae di imah bener tapi ibu-ibu paling semangat eueuh capek paling kompak di mana-mana ibu-ibu ya pengajian isuk-isuk ibu mah hadir minggonan bener bu belaan pagawean di imah ditinggalkeun cucian numpuk seseuhan numpuk ditinggalkeun keun aing nyeuseum mangke balik ngaji aya nu kitu aya denge pepen hebat na ibu-ibu bahkan anu nekat ibu-ibu ka pengajian mamoa seseuhan ek nyeuseum kiai ieu nu hese ieu bapak-bapak takula di Cikampek ngayakeun minggonan tilok ngundang bapak-bapak ok undangan disebarkeun 100 rutinan minggonan ka bapak-bapak nu datang 5an aki-aki kabeh nyopat molor nu hiji batuk
Mamagahan karpet yang di majlis. Mending ngondang ibu-ibu. Tok undangan ibu-ibu mah cukup satu undangan ke satu desa. Nu datang 1000 hebatna ibu-ibu ngan olok kejo. Tekaop ngasongkeun ka hakanan. Teu ngitung menit detik redis. Atuh bolu karak diasongkeun. Hilang dari peredaran. Cau ranginang opak leungit. Ibu-ibu matak jadi ciri khas ibu-ibu mah tiap balik ngaji tasna ngadadak lalintuh. Ayo si Anunung tati dengekeun sia. Ah si Asep sok tahu. Emang gua tahu loh. Pada yang mah di luhur sok jelas neuleukahan nafsu. Ibu-ibu mah matana mah ka kiai kieu ngan leungeun ngopepang ka ditu kadi. Sleting tas teh standby. Ngadaguan nu liwat, ranginang liwat tewak bebeskeun. Jeruk dedetkeun. Nepi ka piring panitia laleungit eueuh. Teu kaasupkeun sugan eta. Lamun nyuguhan bapak-bapak mah awet. Dieu di jero imah. Cau jeruk kararaya kararieu bae. Bapak-bapak mah luak lieu. Eta teh modus. Neuleuh batur meleng. Batur meleng cau leungit hiji. Di kantongan ku bapak-bapak. Bisi ibu terpercaya kodok na kantong calana bapak-bapak pasti ayat cau. Cau raja bulu. Cicing ini tomilunya ngir siapa pas ngarti bae cicing. Ya Allah ya Rabbana. Ngan lamun ngajar ngaji maaf adem keneh ngajar ibu-ibu. Ajar bapak-bapak daripada ngajar ibu-ibu. Lamun ngajar ngaji tenang keneh ngajar lalaki daripada ngajar awewe. Ngajar ibu-ibu mah rocet. Kiai ceramahnya namanya lu ceramah di juru. Ngomong-ngomong tiung batur. COD dibahas di majelis. Ya rada curiga loba banget lah jada di dia. Oh si Sopi aya tuh. Teuing aya mah jadi marah raja jelema. Lamun aek balanja naon-naon teu leumpang, mantak loba nu geus rarempo budak ngorayeuna mah. Teu jak-jak sukuna, bener kan? Atuh balanja ge di imah we main HP tek online. Tapi ka kiai pipilueun. Balanja di online. Tetangga aing kiai meuli salempak. Sedangkan online teh sok salah nomor. Nu dipesen L. Nu dikirim 4XL. Gua kaget tas eta. Kiai ngahuleng dah. Dianterkeun teu nyaho alamat online. Daripada mubadir dipapake ku kiai unggal isuk. Pakai ayun-ayunan tas lain. Dijieun TikTok. Tembak Firaun. Ibu-ibu. Emang ieu tiung-tiung ibu-ibu geus lunas ya? Lunas lah. Nu geus lunas mah Pak rapi. Eta nu nyengsol we saeutik eta can lunas eta. Oh itu diomekeun itu geus lunas geus. Ieu meni peka aing mah. Ya Allah ya Rabbana. Lamun ngajar ibu-ibu mah rocet, ngajar bapak-bapak mah adem. Pengajian rutinan minggonan bapak-bapak mah tenang, sunyi, senyap, henteu gandeng, da malolor. Pan bapak-bapak mah lamun asup ka majelis taklim luak lieu nyiharan tembok jeung tihang. Buat naon? Buat ngatur strategi. Nempelkeun tonggong kana tembok. Lamun tonggong geus nempel kana tembok, dilanjut strategi kedua, nilepkeun hulu. Damai bapak-bapak. Nganu paling kompak di mana-mana ibu, sing paranjang umur ibu. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Ya kursi di dobal-dobal deh, aing beuteus teuing. Geus we 5 tumpukeun anu yang di luhur. Hiji bae ka geus lah. Tak kula mah yang kursi plastik kieu nagen genah neken. Lamun kursi nu empuk kitu doang ngileung-leum ae.
ngap aja atuh ngenyot gitu di kieu ceramah keberes aing ceramah nogeng opat mungang ieu bae beuteas. Hadirin hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan pengorbanan para panitia, para jamaah Kampung Babakan, baik harta, tenaga, pikiran sing jadi tabungan amal soleh, rizkina, ekonomina, usahana, nu tanina, nu ngebonna, nu jadi karyawan, nu nyupiran, nu ngojek, nu daragangna, khusus urang dieu, khusus nu halaladir sing leuwih barokah rizkina buat bekal ibadah, anak turunana sing saleh salehah, khusus doakeun keur para santren, para santri-santrina sing ngarasil ilmu anu manfaat. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Untung orang jadi umat dan Nabi Muhammad, untung orang jadi umat dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Keuntungan orang jadi umat Islam, kita adalah umat Islam, umat yang paling mulia di hadapan Allah dibandingkan dengan umat yang lain. Ternyata umat itu paling mulia teh nyata orang umat dibandingkan dengan umat anu sejen. Tina naon kemuliaan umat Islam asep sehingga umat Islam jadi umat itu paling mulia di hadapan Allah dibandingkan jeung umat nu sejen. Gara-gara naon asep? Apa gara-gara umat Islam aya salat 5 waktu? Apa umat Islam gara-gara aya puasa Ramadan? Apa gara-gara umat Islam aya haji umroh? Sementara umat nu sejen eueuh salat, eueuh puasa Ramadan, eueuh haji umroh. Apa gara-gara eta urang mulia di hadapan Allah? Urang teliti tafakuran ayeuna. Mun rek ngukur kemuliaan orang di hadapan Allah, make sholat orang nu 5 waktu. Maaf, khusus pribadi si Asep Mubarok tahu diri, sadar diri, lain suudon, lain goreng sangka ke Allah. Ngan pikeun pribadi si Asep Mubarok, lamun rek ngukur kemuliaanna make sholat nu 5 waktu, si Asep Mubarok tahu diri, kualitas sholat si Asep Mubarok masih jauh tina kasampurnaan, boro-boro bisa khusyuk, tumanina, can pisaheun. Ting orang dia mah. Hah? Sami. Sarua. Tak tenang kain kayak gitu mah. Aing boga batur kayak gitu cara. Jujur ayo. Boro-boro husut tuh maninah ge can bis. Bener ya teh? Ai takbir nepi ka perem-perem hayang husut. Di sini nu takbir doang gitu. Nah, ulah nyempat. Saling menghargai baik. Bisa nu takbir gigireun urang salat kok. Cuek bae cuek. Ulah jadi ribut tuntura masih yang teu salat di paimbaran gelut sia. Gara-gara parabut takbir. Nah. Hayang khusyuk. Ternyata setan teh cicingan ngagoda orang umat Islam lain di luar sholat baik ke sholat digoda orang umat Islam. Benar? Naon digoda? Mata. Ketika orang sholat takbir tapi ka pereup-pereup Allahu Akbar, begitu bar leungeun kana dada eta mata lain neuleuh tempat sujud lain. Ya lalaki nu berjamaah di masjid dah. Matana teh molotot kana samping batur nu dihareup. Di absen BHS can kabeli mahal tapi da atlas ge bagus. Allahu Akbar. Kan bejana atlas ge mahal ayeuna mah wadimor sami Allah. Lamun malaikat tukang heureuy geus ditajong ka jelema. Sia balanjana di mana tolol? Sholat mah pay harga samping. Panon diganggu irung, diganggu kumaha eta keur sholat irung. Maaf, imah nu deukeut masjid hampura. Ketika waktu-waktuna sholat di masjid ulah ngagorengan lauk asin. Khawatir aya jelema nu sholat lohor keur lapar. Goreng asin hasilna mulek ka jero masjid. Nu sholat langsung muriwit. Aduh.
Iya mah cocok na jeung peuteul. Kaijo na diliwat. Wana balik sholat. Ngaliwat Allahu Akbar. Sia rek ka mana deui. Irung diganggu, mata diganggu, ceuli diganggu. Hei, imah nu deukeut masjid hampura. Waktu-waktuna sholat ulah nyaretelan musik, pareuman eta musik, hargaan jelema nu keur ibadah di masjid. Bener? Bisa lu can istiqomah ceuing eta nu sholat. Masing-masing kiai teu bisa masing-masing. Sadar hirup jeung tatangga saling membutuhkan. Komo orang butuh ku jelema nu sok ibadah. Ketika keluarga urang aya nu paeh, pasti nu disiaran jelema anu bisa ngadoa. Bener? Teu bisa masing-masing, saling membutuh. Isi aya jelema nu can istiqomah ceulina. Eta salat gagah, ceuli teu kuat. Musik menengah jeleger ka jero masjid. Goblok. Kasurupan eta di sana. Can musik di belah ditu ngajeleger ka masjid kadenge. Aku sia ruku ngebor. Tolong. Cek malaikat dibor si aku aing di akhirat. Hayo sia. Astagfirullah. Ceuli can kuat. Benar. Tahu deui Asep nu ngagoda kana salat, leungit kahusuan salat nu hiji ieu. Maaf. Ulah waka santri kiai na ge eleh. Sakumaha eta kiai husuna salat tumbang kuno ieu mah. Ajur kahusuan kiai. Gara-gara naon? Kiai keur salat nahan hitut. Ayo sia pasti anu ngalaman sia ayo. Keur salat nahan hitut ayo sia. Ajur kahusuan. Daun sababna atuh dibatalkan hook sarokaat deui teu dibatalkan geus nyetek kana gerbang pan eta dilema eta antara ya dan tidak. Ya tembakeun, tidak tetap dalam pertahanan. Tapi kan resikonya berat kumaha Asep. Tolong saksikan bagaimana gerakan orang sholat nahan hitut. Eta nu salat nahan hitut ngagerebeg di jubur ka hulu. Geuning Asep nyaho aing ngalaman. Makanya bapak-bapak lamun berjamaah di hareupeun urang anu ngagerebeg di jubur ka hulu itu patut dicurigai. Tok asa-asa Pak, kaget geus beti buri. Woi, payak ngebledak langsung. Sabab eta kondisi knalpot keur melengeh eta. Aya jujur. Lalaki mah ngagerebeg gadeuleu, komen leuwih jelas ibu-ibu. Salat nahan hitut eta mukenana panjang, ngagerebegna ti handak. Bikang mah mungkin jelas. Rokna panjang ngagerebeg. Sing dihampura ku Allah, amin. Salat orang loba kasalahan, loba kakhilafan kene, bener teh? Can bisa khusyuk, boro-boro khusyuk tumaninah ge can bis, sing dihampura ku Allah, amin. Ya Allah ya Rabbal. Lamun lain gara-gara salat Asep, mungkin gara-gara puasa Ramadan jadi mulia, maaf. Kualitas puasa Ramadan orang masih jauh tina kasampurnaan. Kadang-kadang orang mah karak meunang lapar jeung haus doang. Mata mah teu milu puasa, sungut teu milu puasa. Aya aturan ngabuburit bulan Ramadan nungguan bedug magrib di jalan eta biwir lain dikir, malah ngagosip ngomong-ngomong tatangga. Mata kadang-kadang loba maksiat ke Ramadan mantak leungit ganjaran puasa. Naon maksiatna? Neuleuan bae aurat bikang aurat. Bener? Asep kula mah tiap Ramadan ti lo kaluati imah di jero imah we ti isuk nepi ka magrib.
hebat kunaon gitu Kak nya sieun leungit ganjaran puasa lamun tuar ti imah sieun deuleu aurat bikang ping-ping bitis bikang kadeuleu makana di imah bae kula mah teh isu ketika sore naon kegiatan Kang karang-karang molor teu molor nya tadarus berang-berang lohor terus kasorenakeun nya nyeuleut TV kok nonton TV pan Ramadan mah dina TV ge aya pengajian Asep heeh Kak nyaho kula ge tapi ingat aya nu bahaya dina TV naon iklan kakak teh keluar teu deuleu ping-ping awewe tapi di imah jelas eta dina TV hand body aurat lain eta aurat yang dulu kelek awewe gampang na TV reksa yang dulu dada bikang dina TV give merawat kecantikan kulit Anda aurat lain eta tapi dah nyara rambung iklanna and body baik ping-ping nadi deuleukeun Rexona buat kelek nadi deuleukeun sabun gi buat dada nadi deuleukeun nyala lambung eta iklan ngan hiji nu teu nyambung iklan dina TV teh naon Softtek penasaran aing nepi ka ieu atuh kunaon teh dideuleukeun kan itu mengundang kepenasaranan Softtek iklan ajol-ajolan bae Softtek non maksudna eta aing nepi ka mikir berarti Softtek buat bikang anu ajol-ajolan gitu bener coba deuleu ayeuna mah aurat geus nalaleumrak bener we zaman ayeuna geus leungit sifat erana lamun marake calana nusa lakina pajar gente model gaul nyieun erok teu diukur make na paluhur dahayang kadeuleu loba nu kitu loba komoy nama di Banten di mana-mana guys aya grup senam bae nama awewe lain ulah olahraga silakan olahraga buat kesehatan betul tapi pakaianana ulah kasetanan atuh terus training legging mending nyetrik kaos diasupkeun goblok gini Asep nyaho neuleuh aing tadi isuk kaliwat tapi kan direm heula mobil aing nonton heula yang nyemek daun aing pun malah lintuh awewe na teh buat eta jubur ya olahraga Asep eta mah olahraga nah make dilarang tidak melarang tapi tolong pakaiannya yang sopan dong betul pan ieu sopan Asep tuh training legging rapi tapi nyetak ban seret kadeuleu ti hareup amit kesehatan Asep tapi kesetanan wah si Asep eta mah sentimen Asep olahraga teh penting supaya jantung menjadi sehat betul tapi iman ulah nepi ka ajur bener teh lari pagi isuk-isuk aing balik sholat subuh tiba cerek balik ka imah eta di jalan raya nu lari pagi bikang nyodok ka aing lumpat aing kaget begitu dideuleu jamaah pengajian teh ibu-ibu ngalieu ka aing Pak Haji ditutupan hareupeuna teh eceuk kunaon ditutup isin Pak Haji mun isin tong dipake sentimen Pak Haji mah atau imah jang lari Pak Haji piraku aing lari make mau kena oh balik mamagahan ka aing geus Pak Haji lari mah pake anak ieu nyetrit
ngalengkahna bebas karena jantung jadi sehat. Karena aing teu di papagahan di zaman. Aing molotot di jalan. Nya jantung sia sehat, jantung aing deg-degan. Silakan olahraga tapi yang sopan. Di imah na TV geus loba orat bikang dina TV jelas. Komo lamun keluar sok ini sia kamol geura. Sekali-kali aing pernah kamol balik ngaji berang-berang aing kamol. Kejubah satpam molototan ka aing. Kaget meureunnan. Berang-berang kamol anu gaya bagan make jubah. Disangkana aing teroris. Satpam nyamperkeun. Kemana Pak? Moal. Eta bapak make jubah aing. Masalah buat lo. Bapak dari mana? Balik Caramah. Mobilnya di mana Pak? Tuh parkir. Tolong Pak dibuka pintunya. Maksudnya naon? Ya bisa aya barang mencurigakan. Astagfirullah. Beb, buka pantau mobil, buka. Kardus 5. Berkat di panitia. Itu Abi Hasim. Lain ngelingan, ngingetan. Ini apa? Kardus. Isinya apa? Buka ke dia. Buka. Cau. Lagi bom. Ya, nuka 2. Buka. Bolu menumpuk. Panitia. Nuka 3. Orang Minang, opa, emping, raja. Ya kardus nuka 4. Kejo. Jeung lalapna ditumpangan bakakak kotok gitu. Atau eta ciri khas. Kotok aneh lamun geus dicolok kotok mah kieu bae. Iya betul. Itu kardus nuka 5 beas. Itu Abi Hasim. Itu pemenang beas. Kira ku yang di dieu teu. Cici. Urusan Hasim jeung aing eta. Ya Allah, oh berarti Pak Ustadz balik ceramah ya. Pan tadi aing ngomong balik ngaji, satpam. Atau Pak Ustadz rek naon ka mall atau mall sia lain. Rek naon bae aing kumaha aing? Atuh mangga Pak Ustadz. Lantai 1 ka lantai 2 naik eskalator, lift. Memeh aing naik bikang mi heula naik. Eta tangga. Atuh pan bikang jadi hareupeun aing di luhur posisina, aing di handap. Rokna pondok. Mata jelas karena jubur. Hancurlah hatiku. Atau teh hancur kumaha isin. Pakai jubah, pakai sorban, hareupeun jubur. Hakikat isin ku Allah. Syariatna isin ku jubah. Hate mah ku kulutus aing gugurutu. Hanyakal aing kamol pakai jubah. Coba lamun make jaket lepis, aing jojong neuleuna meureunna. Untuk namanya nyekal eskalator bari perembeun tabe aing mata kieu. Bari istighfar aing teureun-eureun tak jubur meuni leukeut hulu pisan. Astagfirullah. Astagfirullah. Biwir istighfar, mata teu tahu diri ret kieu. Sakitu teh mata kiai, komo mata RT. Lain RT di dia lain RT di dia, RT di Australia kalah itu di dia Mas Saroleh alhamdulillah loba awewe geus ngahaja-haja neulekeun aor ciri-ciri ajurna ieu zaman. Ayo tararobat dulu bikang sia ulah murah aurat. Insyaallah barudak urang manu marasantren selalu istiqomah tertutup rapi. Amin. Ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya Rabbal. Namun lain gara-gara sholat, lain gara-gara puasa Ramadan, mungkin gara-gara haji umrah orang jadi mulia di hadapan Allah. Maaf Pak Haji, Bu Haji, kualitas haji umrah orang masih jauh tina kasampurnaan. Balik ke Mekah Pak Haji karak menang kopiah bodas, Bu Haji balik ke Mekah karak menang abaya, melang beli di hotel di Madinah. Ngerasa kenikmatan sholat di Mekah di Masjidil Haram.
para rewek eta nu salat hareupeun aya Ka'bah. Begitu balik di Mekah datang ka Babakan eta haji salat henteu ceurik deui. Pertanyaannya, kemana air matamu? Ji geus beak di Mekah. Baca sholawat ziarah ke Rasulullah di Madinah. Begitu asup ti babus salam ka Raudhah karek ngucapkeun kalimat assalamu alayka ya Rasulullah, banjir cai mata ngarasa isin di payunan aya jalmi suci nu disucikeun ku Allah Kangjeng Nabi Muhammad. Begitu balik di Madinah datang ke Babakan Pak Haji Bu Haji di kampungna maca sholawat henteu ceurik deui. Ya nu can nasib singgeurana narasib. Amin. Amin. Hayang bisa ziarah ka Nabi hayang. Hayang. Ulah ditakdirkan muludanana wungkul diperingati terus ke orang, tapi sekali-kali seumur hidup orang sing ditakdirkan nasib anu can nasib sing bisa ngerasakan nikmat nama maca sholawat di payunan makom Rasulullah SAW. Di bibita ku Nabi man zaroni ba'da wafati faka'annama zaroni fi hayati, sing sajelma nu ziarah ka kaula ba'da kaula wafat maka eta sarua jeung silaturahmi ka kaula waktu kaula hirup. Berarti orang ke Mekah ke Madinah lain jadi tamu Allah wungkul, tapi sekaligus menjadi tamunya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nangis Pak ningali Ka'bah. Mungkin 3 minggu kaburi memeh muludan kula beres ngabimbing umrohan lobana 200 jamaah anu umroh jeung kula. Begitu nyampe ke Masjidil Haram dijajarkeun di halaman Masjidil Haram kata jamaah marewek kabeh. Didata dibagi 8 karom sakarom didata karom hiji kumplit bah karom 2 kumplit, ternyata digigireun di aki-aki teu eureun mewek bae. Gigireun aing ka aki-aki ceurik bae kunaon sukuna kalayak lain cek gula bah kunaon nangis bae loba dosa keur ngorana deugel ya aki-aki bah kula ge loba dosa tadi aku bebersih ek tobat ya naon bah Masjid Haram namana iya hareupeun makin nangis bae hanya kali bejaan jadi ngaribedikeun ai. Siap-siap jamaah talbiyah, ayo kita masuk Masjidil Haram. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Masuk babus salam, arek asup ke haram, ikuti doanya jamaah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Makin masuk ke Masjidil Haram, brai Ka'bah kadeule hareupeun mata. Jelema nu keur nararangis ngadadak eureun nangisna. Lamun ditanya hiji-hiji eta jelema nu ngadadak eureun nangis ketika neuleuh hareupeun mata aya Ka'bah, naon jawabanana? Hampir mirip. Naon jawabanana? Eueuh nu pantes disombongkeun. Eueuh nu pantes disombong. Atuh rek nyombongkeun naon hareupeun Ka'bah. Bener? Bener teh? Jabatan rek disombongkeun, maaf. Eueuh nanaonan? Ketika tawaf kurilingan Ka'bah, Jenderal bintang 4 teu dipapake eta bintang. Seragam kabeh sarua lalaki kal mayit seperti mayit sataranjang ngan ukur dibungkus 2 helai kain ihram putih atas bawah cukup, jabatan teu dibabawa. Kunaon ai balik ke Mekah jadi sombong deui. Karak naik jabatan saeutik geus mung wauh jeung rakyat nu dihandap, bener? Padahal bisa naik ke luhur tadi dianterkeun ku Nuhan. Cik atuh sadar keur cicing di luhur sing inget ka nu dihan. Sabab nu dihandap mah eung. Enggak. Ongkos salah tapi bener eta. Keur di luhur sing inget ka nu dihan. Sabab nu dihandap mah bener aja enggak. Atuh siapa ke cicing wae lin pindah ka luhur. Ulah som jabatan ek disombongkeun eueuh nanaonan ek nyombongkeun naon deui hayo hareupeun Ka'bah maaf harta arek disombongkeun maaf eueuh nanaonan ningali kabeungaran orang Mekah leuwih-leuwih
Beli mobil tetanggung orang Mekah, harga mobil hiji 1 miliar, eta duit 1 miliar dipakai beli mobil, ternyata mobil harga 1 miliar dipakai ngakut domba. Terus pelecehan eta orang Mekah. Aing nepi ka ketap deuleu eta mobil. Cik lamun dibikeun ka aing, yang cara mah aing pantes. Dipakai ngakut embe. Waduh. Ari urang boga apaan sahiji geus mung nanya ka tetangga. Padahal batul ge nyahueun eta mobil 5 tahunan. Kadenge tina belokna. Rem di jejeritan. Ulah som. Ek nyombongkeun naon deui ayo. Kakasepan ek disombongkeun. Sorry. Asa aing panggantengna mung akur jeung babaturan. Ulin sia ka Mekah jadi goreng. Saudi jararangkung, Turki mararancung, Libanon bararodas. Aing lamun leumpang di halaman Masjidil Haram sok teu pede. Atuh hareupeun aing Saudi janggung, aing pendek. Libanon bodas, aing geuneup. Turki mancung, aing pesek. Mundur bae aing kaburi sorangan. Syukuran bae di tukang sorangan. Ya Allah, nuhun sakege bisa ka dieu deui. Geus disyukuri mah alhamdulillah hate kaubaran. Burudul tiburieun aing. Rombongan jamaah Afrika Negro. Aing nyelap kadinya. Jadi aing nu unggul ya. Lumayan sakit. Ulah som. Ek nyombongkeun naon? Kagelisan. Nopi dengekeun. Iis, Ima dengekeun. Rina dengekeun sia. Asa panggelisna sombong teh akut jeung babaturan. Ulin sia ka Mekah jadi goreng lilis. Neneng. Di Mekah lo bade leuwih geulis, Libanon mah bening. Lo bapak-bapak ti tata rajong leumpang. Gara-gara neueuan bae nu geulis kieu. Jedak huluna kana tihang masjid. Bener. Aing mun leumpang halaman Masjidil Haram sok teu eureun. Jumur aing di Ciwitan ku pamajikan. Mata. Kunaon cenah nyebitan bae nyeri. Molotot bae. Atuh aing peureum nu geulis katabrak. Pamajikan ngadak jadinya, tabrak jumur ontak. Astagfirullah. Cemburuan, Pak. Pamajikan kula mah cemburuan. Tandanya cinta. Ya iyalah. Nyarek teu cinta kumaha aing liar unggal peuting tiap balik ka imah setor gede bae. Asal balik ka imah jam 2, jam 3 janari pamajikan geus muka panto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Mi, udah bangun? Ya udahlah suara mobil kedengaran. Mana? Nuti Abi Hasim. Nyahun pamajikan aing. Sabab tulisanana dina buku agenda jadwal panitia Abi Hasim. Kodok wae. Pas. Geus nyaho pas laju molor bae, aing ngapantos sorangan ditinggalkeun. Tah tidinya kanyahoan, bapak-bapak dengekeun. Lamun hayang dipikan nyaah ku pamajikan, dipikan cinta ku pamajikan, sahoreng resepna eta kumaha doa. Kening sia nu matre teh. Lain pamajikan aing. Ata ai leungeun kieu mah di mana-mana ge doa, ai duit mah kieu tah. Yuyung tati deuleu tah. Lamun kieu mah doa, lamun kieu duit. Kudu dilatih heula. Ibu-ibu malotot ulah munafik si Asep. Ieu mah dunia, kabeh ge butuh duit. Kiai lamun teu boga duit moal boga masjid-masjid acan. Lamun teu boga duit kiai moal boga pasantren-pasantren acan. Jujur teu munafik, ieu mah dunya, urang hirup butuh jang bekel ibad. Awewe muslimat kabeh wajib nutupan aurat. Maaf, kerudung busana muslimah lain menang nyieun sorangan, batur nu nyieun. Geuning dipake ku ibu halal, sabab dibeli make dunia ieu mah butuh jang bekel ibadah. Makanya ka kiai ka para ustad ulah mitnah bae sia. Jadi kiai mah kudu ikhlas. Maksud Allah
Kiai ge jelema lain tong ngerek. Kiai ge jelema butuh Doa. Ejeng Duit. sadari ieu mah dunya eueuh nu gratis bener. Leres deh. Ad-dunya bid duit wa ma bid duit sakit. Ad-dunya bid duit gesit. Ad-dunya bil fulus ma fi fulus mampus. Ad-dunya fi fulus lulus. Dunia tapi kan ngahejeun di WC umum mayar ay. Sabaraha dirangkas masih 2.000 berarti masih akur jeung di Karawang masih 2.000 kita pertahankan. Jangan sampai ada kenaikan harga ngising. Ngising goceng. Silahkan presiden berganti, pejabat-pejabat berganti, tapi harga ngising tetap 2.000. Goceng. Kita bela. Mulai kenaikan harga modal, demo aing ke Jakarta. Turunkan harga ngising. Viral ta demo. Tapi ibu-ibu di dia mari lu demo nanya, ngoro baligo gambar tai. Najis. Atuh aing di terminal Rangkas aing teu mayar, isin digerewekeun kudu jaga. Haji pelit, astagfirullah. Enon kak, bayar ji, main indit bae. Atau intinya aya kakak didinya. Sabaraha? 2.000 ji, tah 5.000 geraan pulangan. Eueuh receh ji, ngising deui. Oh, daripada lapur duit aing. Ini aing ke jero deui. Ngadon ngahuleng aing 2 menit. Keluarnya 1.000, lumayan 1.000 kak. Eueuh receh ji, dikana hitutkeun prep bebeakan aing. Ampun aing. Jadi goceng. Si Asep urusan duit mereka dibahas. Hei, maaf. Loba umat Islam kolotna geus teu adil ayeuna. Lamun ngabelaan anakna sakola umum, pendidikan umum, biaya ratusan ribu nepi ka jutaan, rela ngaluarkeun duit jeung biaya. Tapi anakna di pasantren, anakna ngaji, kiai minta bayaran listrik 50.000 sabulan, infak sedekah di majelis, hese malalayarna. Ira rek majuna pendidikan Islam, lamun umat Islam na pelit, bener nggak? Mah komputer mah kursus komputer mah 300.000 mah bayar. Mah kursus bahasa Inggris mah 300.000 bayar. Mah cek Pak Kiai 50.000 infak di majelis, bejakeun ka Kiai sia mah engke disekeliguskeun satauneun nepi ka henteu da. Maju mal Islam lamun gitu. Hese rek maju nah. Bener? Bener kan? Depan Kiai ge jelema digaji henteu deui. Digaji teu kiai ku negara. Aya gajina teh? Aya draft undang-undangna teh? Maaf. Ulah ngomong ikhlas ka kiai mah. Teu digaji ku negara tetep ngajalankeun tugas. Naon jalankeun tugasna? Ngabina rakyat Indonesia di kampung-kampung nu dibina jiwa na ku kaimanan. Bener. Sabab eta amanah dari Wage Rudolf Supratman. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Tuh, memeh badan naon heula? Jiwa Nu dibangun. Naon maksudna? Iman nu dibangun. Badan karak fisik pembangunan. Betul. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. untuk Indonesia. Tuh dua. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tegak, tegak. Iya aing mantan jelikan. Dirijen. Ada jelikan mah kompan aing. Bangunlah jiwanya. Saha nu ngabangun jiwa? Para ulama, para kiai di kampung-kampung, bener. Digaji teh. Asok aya kiai minta udunan ka santrina geuning sebulan 50.000. Wajar sabab aya bayareun. Naon? Listrikna TPL kudu dibayar. Make duit. bener. Ya 50.000 mah tuh per bulan gede leuwih na eta kiai. Wajar
mun aya leuwihna atuh jang meuli-meuli udud da kiyaina ahli hisab sahibul asbaq CS asbaq sabab kiai dalilna kuat la ududa illa ma'a ududin teu sampurna udud kecuali ngaremeng jeung jelema nu mawa udud. Kadang-kadang jadi itu nganjang bayar agama, padahal lamun geus berhasil anakna dididik ku ulama ku kiai jadi budak ahli ibadah geuning indung bapana nu ti heula kasebut mulya. Alhamdulillah. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Lamun lain gara-gara salat, lain gara-gara puasa Ramadan, gara-gara haji umroh, aing geus gara-gara naon umat Islam jadi mulia di hadapan Allah dibandingkan jeung umat sejen. Jawaban dengan ukur hiji nu ngajadikeun umat Islam mulia di hadapan Allah gara-gara aya syafaatna Kangjeng Nabi Muhammad. Da aya deui cita-cita para panitia teu mikirkeun kacape wani ngorbankeun tenaga, ngorbankeun biaya nepi ka jutaan ieu biaya, pikiran gak dikorbankeun, hayang naon ngagungkeun dilahirkeun Kangjeng Nabi sabab bakal menang jaminan sing sajal menanggungkeun kana kelahiran Kangjeng Nabi bakal menang syafaatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi sok sanajan memang aya perbedaan pendapat kumaha anu geus mulai anu ngungkit-ngungkit deui jang naon lah muludan Nabi ge can pernah ngayakeun perayaan muludan. Maaf, Bu, Pak. Leres ai perayaan doang kieu mah can aya di Nabi. Can pernah Nabi ngayakeun perayaan muludanna make tenda, make panggung, make sound system. Atuh logika be sejarah Nabi rek nyawa panggung ka mana harita. Ngan ai peringatan mah geus ai. Beda kitu asep perayaan jeung peringatan beda. Sok ibu rek baralik ke baralik heula teh naon sok ayo. Karunya budak katiisan. Ayo. Geus balik mah ulah ka dieu deui ulah. Bisi eueuh sasakeun di dieu. Sok atuh hayo keun bae. Bere jalan tah motorna ka ditu. Launan motorna nya. Sok neng buru baralik ka ditu lah. Ame teh anggeus aing ye. Sok. Saha deui? Padahal mah kabeh we ngabring atuh balik. Bu. Pak. Emang di zaman Nabi can aya perayaan doang kieu can. Ai peringatan mah geus aya. Maksudna peringatan macakeun kelahiran Nabi eta geus aya ti dituna. Bahkan ku hebatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa Rasulullah can digelarkeun ka dunia oge geus loba anu macakeun bakal dilahirkeun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keur ngariung jeung sahabatna ras akhbirna an nafsika ya Rasulullah. Tolong caritakeun ka kaula Gusti kumaha kejadian kelahiran anjeun. Rasul ngajawab, hei sahabat, kaula nguping ti umi kaula Aminah ra'at ummi hina waladat bi ka'annahu nuran adaat kusurur Rum wasyam. Umi Aminah ningali ketika kaula dilahirkeun malam Senin Mekah keur poek ngadadak caang sabab keluar cahaya tina wajah kaula, bahkan cahaya kaula nyaangan Mekah tembus ka nagara Romawi sampai ka nagara Syam. Subhan, ya hebatna Rasulullah lahir Mekah poek jadi bagaikan matahari yang nuba dengan dadak bijil. Makanya kantos diungkapkan ku Abi Hurairah kasyamsi tajri fi wajhihi. Sebab Rasulullah ketika dilahirkan Sayyidina Abi Hurairah usiana geus 10 tahun. Geus hideng. Kaget keur malam Senin 12 bulan awal Mekah ngadadak caang tengah peuting. Eta budak leutik lalaki lulumpatan ka ditu ka dieu nyiaran cahaya ti mana sumberna. Aya barang di dieu teh geuning ti bumi na Siti Aminah. Aya naon di bumi Siti Aminah? Cahaya menyebar keluar, begitu dibuka panto di tengah imah aya bayi orok anu keur nengak wajahna ka langit. Bari bibirna eta bayi ngucapkeun kalimat Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kermuji ka Allah di mana eta cahaya kasyamsi tajri fi wajhihi, bagaikan matahari yang sedang berjalan-jalan di wajahnya Nabi Muhammad. Saya budak lalaki 10 tahun teh
Rasul ngabejakeun eta budak lalaki nu 10 tahun waktu ningali kaula dilahirkeun eta budak lalaki 10 tahun jadi sahabat kaula saha Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Makanya ungkapan Abi Hurairah diabadikeun ku Syekh Ja'far Al-Barjanji. Maka aya ungkapan matahari anta syamsun kau bagaikan mata, anta badrun anta nurun fauqa nuri. Aya Barjanji aya. Bahkan ayat tukilan Syekh Ja'far wa muhayya kasyamsi milka mudiun asfarat anhu lailatun gharra. Bagaikan matahari yang memecah gelapnya Mekah menjadi terang bender. Aya di moal kejadian lahir doang gitu. Aya di moal nu ngalahir ke tengah peuting keur poek salah lemur ngadadak jadi caang. Aya di moal mangih deui di Cikampek mah kebalik. Tetangga aing Ceu Ijah ngalahir ke tengah peuting keur caang listrik pas pare. Kebalik eta mah minan nur ila duluman. Tina caang jadi poek. Jara sirah-sirah orok geus nongtot rek bijil. Bidan geus kolot eta bidan senior. Salaki Ceu Ijah gigireun bidan ngebantuan. Gitu pareum listrik poek atuh bidan rumpur rampal leungeun neangan hulu orok. Ngarampak ka gigir teuing. Gok salah nyekek. Ya bidan kaget salaki Ceu Ijah calangan. Ya gara-gara pareum listrik hulu orok jadi ngaleutikan. Atuh salaki Ceu Ijah gogoakan bu bidan. Ieu mah lain hulu orok lain. Naon atuh ceng ieu mah hulu kobra. Lain nyengir mumun dengekeun. Bejakeun teh ka anak euceun tanu parawan, bikang-bikang parawan. Ceuk si Asep Bubarok, bikang parawan ulah ulin peuting-peuting. Sababaena loba orai kobra laliar tengah peuting. Sekali macok, wih baruna kebel. Ya kadang-kadang indungna nu sok kabebaskeun tah. Pedah malam mingguan anu apel ka bogohna. Dak lalaki moal ninja. Teh nyoba menang ngarental ti babaturanana. Ngajingjing martabak endog. Gacon. Nyogok indungna. Cek indungna si bikang. Aceng, jeung saha ka dieu? Sorangan mah. Meni lambat. Si Neng tadi nge-SMS cenah mah yang martabak endog kula nyiaran heula. Aya meunang di jalan. Ieu karesep emak martabak endog. Ih, calon mantu teladan. Mak, si Neng rek baulin heula ku kula peuting ieu nya atuh los bae. Dibebaskeun. Anakna naik ninja di buri. Apa yang terjadi? Indungna jojong di imah nyikat martabak endog. Anak bikang parawana di nupoe keur di dogan. Parawan kudu eling ieu jaman geus tiguling. Bukti ayeuna loba maling sela-sela. Samping. Khususna ka kaum istri hirup teh sing ati-ati sabab di zaman kiwari loba maling liang. Ceuli. Model jalma akhir zaman geus poho ka pangeran lamun hayang ngapamajikan tinggal ngajingjing di jalan. Dibawa ka panginepan sapeuting ucing-ucingan kawin karak 5 bulan geus ngais orok huntuan. Lamun geus kajadian kitu indung wirang bapak tatangga kiai salah lembur kabagean warirang non warirang bau satu makan nangka semua kena getahnya. Betul masing-masing kiai kula doraka ge moal ngarugikeun batur ieu ceuk sateu ngarugikeun batur geuning datang mah teguran ti Allah loba bencana musibah loba nu korban teh nyaho naon-naon bener teh can pernah aya gempa musyawarah can pernah aya tsunami musyawarah
bukan cek tsunami belok imah kiai liwat bae teu bisa imah kiai ge leungit untung kiai gak salamet naik tangkal kalapa pakai kolor tak kiai da samping ka bawa tsunami ti heula untung kolor pageuh coba lamun jeung kolor na ke bawah nah rek hiber ka mana eta perkutut datang ba musibah kabeh kabage matak tong aneh kunaon loba musibah sabab anu ngondang manuzila bala'un illa bid-dunub wala rufi'a bala'un illa bit-taubah mal turun musibah kecuali nu ngondang sa jelema nu jojong nyarieun dosa jeung moal leungit eta musibah kecuali dibentengan kusaha bentengna jalma-jalma anu tobat ka Gusti tong aneh gunung geus meledak bener tsunami geus terjadi gempa di mana-mana longsor terjadi leres teh Indonesia geus dikepung ya ku musibah cikeneh bieu isuk terjadi di Cina ya puting beliung anu ngajurkeun hiji kota berantakan ajur sanu bisa ngalawan ka kawasan Allah di Indonesia bisa terjadi lamun geus loba jelema dara rosa ka Gusti jongjon nyieun kadorakaat kanu bingung ebit ge ade eta ebit ge ade bingung sorangan kenapa musibah terjadi di mana-mana disampaikan kabarnya kepada karang kepada ombak kepada laut sampai kepada matahari tetapi semua diam tetapi semua bisu akhirnya ebit termenung dan menatap langit barangkali di sana ada jawabnya mengapa di tanahku terjadi bencana mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita mari kita bertanya pada rumput yang bergoyang ho 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 tak ebit iseng nanya jukut rek sanu ngajawab takin bahasana isyarat filosofi jukut katiup angin nu goyang pucukna akarna kuat nancem kana taneuh eta teh jalma ahli zik mun aya musibah di mana-mana deukeutan jalma ahli zik tanyakeun ka jalma ahli zik sabab jalma zikir mah doang rumput bergoyang nu goyang pucukna la ilaha illallah la ilaha illallah bagaikan rumput yang bergoyang wah kiai dikir goyang tengah-tengah la ilaha illallah kayak ngebor gitu dagata datangan para ulama para kiai supaya orang kabawa salam salamet bu Nabi Muhammad manusia paling sempur hayang menang syafaahna hayang geus dicirian ku Nabi saha asep jalma nu bakal menang syafaah ti Nabi hiji jalma nu bakal panggih jeung Nabi ke di poe kiamat nyaeta jalma anu sok resep nyieun kahadean ka indung bapak ye di zaman-zaman kiwari loba kolot mulai nyarari hate ku anak ayeuna teh bener teu budak geus garoreng akhlak geus ala lajur akhlak kanu jadi indung bapak perbedaan jauh pisan jeung baheula marek ngaliwatan indung bapak dodongkoan bah diukna geser kula rek ngaliwat bebeja anak urang ngaliwat ayeuna kitu teu bebejan teu indung jajalanan main seret tapi kasunyung sampai indung apa pura-pura teu neuleuh eta budak bapak da ngagoler di tengah imah di lengkahan syah buat julung ngalangkah kagok mincak beheung bapana mending ngek anak juri juga eta geus mincak beheung bapana molotot ka bapana bokap sih bokap teu nyambung sia nya teh jeung teri tina sungut bijil bokap datang indungna ih nyokap datang ninina nyokep terojol akina ho nyakop ting eta bahasa juri di mana eta mempeng loba pemuda kene jeung santri di dieu para pemuda para santri hayang panggih jeung Nabi hayang ulah coba-coba nganyarikeun hate indung bapa
Maaf, jujur ancamanna berat. Ancamanna kumaha? Aya umat Rasulullah teu meunang syafaah gara-gara nganyerikeun hate indung. Padahal eta umat rajin salat fardu sunat berang peuting teu kali-kalieun, haji umrohna ge tiap tahun, puasa fardu sunat teu katinggalieun, tapi di akhirat teu meunang syafaah gara-gara naon? Keur hirupna di dunia rajin nganyerikeun hate indung bapa, paehna teu kaburu mental hito ka indung bapa. Paingan berat geuning berat ancamanana sabab sakumaha sugihna nu jadi anak, kumpulkeun harta anakna saalam dunia buat bayar jasa indung bapa, moal kabayar terutama indung. Maaf, kulahirna Rasulullah ibu nu diangkat derajat menjadi 3 tingkat di atas bapak-bapak. Bapak-bapak ulah macem-macem ke pamajikan, ulah nyepelekeun ke pamajikan, sebab pamajikan boga jasa teu bisa dibayar ku salaki. Cicing bu belaan baik. Mana jasa ibu teu bisa dibayar ku salaki? Ibu, kaulah wanita yang derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung, mengandung lagi, mun anakna 20 ay bulak balik ka lagu didinya. Menyusui, mengasuh dan merawat, lalu membesarkan putra putrimu ibu. Ayeuna qasidah aya. Baheula mah lain qasidah urang keur leutik nu maena ibu-ibu ala tegolode baru leut naon baheula mah? Hah? Timpring. Lain rebana lain baheula. Timpring. Ketimpring. Genjring. Timpring. Ketimpring heuh. Zaman jadul baheula. Nakol ge eueuh variasi-variasi. Lagu teu jauh tiadana. Nakol kitu kan timimiti nepi ka anggeus. Pak brum pak pak begitu Pak. Nu nyanyina tapi engkom. Ya dana dan pak. Aing sok neuleuh baheula. Lagu kedua Hamawi ya mis baheula. Favorit eta baheula. Ujung-ujungnya teh ya kadal haram. Gua kadal mah haram kalau baheula aing sok ngadenge eta. Abdi rombongan qasidah di kampung Babakan pak brum baheula. Bade mintonkeun lagu-lagu Rolling Stone. Dan ini nyaho Rolling Stone. Ya kadal haram eta geus kana kadal deui. Baheula nakol pak berpak mereka barareuh kokon. Leungit ketimpring datang rebana kasidah. Mulai aya variasi pukulan. Almanar, Tasik, Nasidaria sampai dilombakeun baheula aya festival kasidah dengan berbagai macam variasi cerak jering cerak tilu poe aing latihan bukan muncrat aing nakol. Leungit rebana datang cerawis. Hah? Oh emak geus kolotnya emak rawis. Budak santri di imah meuli alatna baru leut laleutik unggal peuting latihan nakol sadaek-daek mereka duenge ka mana-mana. Kuwa opak
opak kadang nanti gitu. Opak kayak gemblong, opak kayak gemblong, opak. Empingnya cucur, kadang nanti gitu. Ayah jasa ibu tuh bisa dibayar ku salak. Mana jasa ibu tuh bisa dibayar ku salaki? Mah. Jenjang menuju kehamilan ibu sok rutin sabulan sekali micenan darah kotor, benar kan? Laras enggak? Naon bahasa agama na? Head. Bahasa Indonesia na naon? Menstruasi. Mens. Bahasa Sunda na naon di dia? Kotoran. Kotoran. Atau empel bagus sih. Naon bahasa Sunda na di dia? Kotoran. Head mah bahasa agama na. Kotoran. Kotoran ke? Kokun. Aku masih belang ya. Bahasa Jawara na naon? Si bewok. Ya bahasa Jawara na ya. Si bewok. Brewok utang gede. Si botak jadi merana. Gus. Maaf. Cenah lamun ibu keur men keur head sok anu nyeri awak, bener tuh? Benar. Urang lalaki ngarasakeun teh. Yang terima beres. Licik. Bener, Bu? Benar, Dek. Apa nyeri awak, nyeri suku keur men. Cek ibu-ibu atuh teu adil, nu men awewe lalaki henteu, justru adil. Naon sababna? Ibu men sabab penanggulanganna gampang. Lamun ibu men aya softtek, ganjel men. Teu kabeuli softtek, lumpat ka dapur, lap kompor jejelkeun. Lamun lalaki men ripuh, softtekna. Coba lamun lalaki men, kira aku dibuntal make anduk bae. Nyiksa sih. Adil nu men ibu-ibu lalaki men teu naon adilna? Aya ibadah mah doh diliburkeun. 10 menit rek salat lohor, waktuna lohor ibu men. Ketika adzan lohor ibu molor. Bablas nepi ka isya. Cek salakina dosa sia teu salat. Sorry Kak. Men. Ngeunah eta ngajawab. Ramadan berang-berang lapar salakina sempoyongan da puasa begitu asup ka kamar pamajikanna keur nyatu bak cek salakina dosa sia teu puasa kanyahoan ku aing sia Kak sorry men kakak teu percaya deule berarti lamun ibu boga salaki tilok salat tilok puasa Ramadan berarti salaki ibu eukeur kumaha cara penanggulangan anak? Gampang. Softtek urut ibu, wawalkeun kana sumut salaki. Sia tilak salat berarti men. Hakan softtek aing, hakan. Geus wawalkeun bae. 2. Jasa ibu tuh bisa dibayar ku salaki naon? Mil. Coba geus 8 bulan. Kamana-mana dibabawa, can pada bisa dititipkeun. Emang pakai baut. Doang mau drum band bah. Lalaki lenyengir mikir sia. Karunya ka pamajikan kasiksa. Sare peuting teguh atau guling gasahan teu jojong. Bener Bu? Bener. Keur gede beuteuk salakina mah ngorok tiba. Ibu mah guling gasahan yang ngigir bae pegel asa keplok. Nang kuban ceun mejret. Nang karak bae curiga. Ceun anu teh terekelan deui. Da salakina terkenal juara 1 dunia panjat pinang. Amit-amit najis. Mana deui? Jasa teu bisa dibayar ku salaki jasa ibu. Ngalahir pan ngajuru teh juruna maot. Setiap melahirkan seorang anak maka ratusan ribu urat saraf kecil putus. Taruhannya nyawa. Bapak ngarasakeun teh? Bapak mah di luar nyenyotan jinggo. Pamajikan mah di kamar jeung bidan ngaheujeun. Salaki mah di luar jalang jeleng bari wiridan lalaki awewe. Cek bidan ieu salakina nya Bu bidan itu pamajikan sia geus eueuh tanaga sampeurkeun kalau disampeurkeun nyai sabar ayo heujeunkeun deui nyeri Kak nyeri
itu si Rabu dah geus nongtot ayo kaluarkeun tanaga nyeri Kak geus eueuh tanaga Kak jeung kakak ame eta tanaga baru ayo bareng 1 2 3 ayo ayo Nyai ayo bangkit keluarkeun tanaga ayo ayo jeung kakak bareng pan salakina ti heula ngajuru bidan ge kaget ieu orok bauna si goblok modal najis lain nyengir Pak mikir sih karunya ke pamajikan hebat nah ibu boga jasa teu bisa dibayar ku salak diangkat derajat 3 tingkat di atas bapak tapi ingat ibu ulah sombong ibu diangkat derajat ke Rasulullah tingkat di atas suami ulah sombong naon sababna kunci ibu masuk surga Allah Rasulullah nitipkeun kunci pantos surga pikeun pamajikan aya dina leungeun salaki benar siap muka surga siap kunci pantos surga jang awewe aya dina leungeun Siti Khadijah naros kumacara mentan Agusti bejakeun ka kaum awewe umat kami ya gelis Khadijah beli hate salaki supaya menang kunci pantos surga kutilu perkara hiji sing rajin nyenangkeun hate salaki ku bahasa ulah cerew ulah popol hasil muludan ibu jadi rendah suara dites ku bapak balik ngajing ke Nyai ka dieu aya naon sih cek bapak hasil muludan 2 beli hate salaki ku tingkah laku Sayyidatuna Khadijah lamun mayun caroge tungkul teu wani neuteup wajah caroge pamajikan urang gitu teu Pak nu jelas ieu teh nekat euy ciduh muncrat kana beungeut salaki panon molotot Nyai pangjenkeun kopi jian ku sia engke sibuk ngejo lamun teu ngejo sia mah nyatu dasar kadul salaki ngahuleng ieu hasil muludan jadi kieu makana praktek kayak balik muludan di imah dites pamajikan Nyai ka dieu naon sih Kak hasil muludan rasanya memeh sare kakak jadi ngopi lamun teu capek pang seduhkeun kopinya oh kopina rasa cinta apa rasa rindu cek salakina kopina rasa sia ibu langsung ke dapur seduh cai kopi korong asupkeun kabeh asli eta rasa ibu ya Allah 3 senangkeun salaki ku dandan kecantikan ibu bukan untuk orang lain tapi untuk suami pasok dandan kemana paundangan ke pasar babak belur pabrik cat Paradina kabeh kada beungeut tiap pojok meuni kaundangan giliran dek molor jeung salaki percis neuneu pelet nyasar atuh salaki asup ka kamar muringkak bulu punduk anu ngejepat na kasur buuk rewag-rewi tali kutang pegat sabelah sabelah ngesambung make paniti salaki ngadek-dek di jero kamar innalillahi wa inna ilaihi rajiun Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum maca ayat kursi cek salaki ya Allah ya sore-sore tos aya penampakan ditelek-telek geuning pamajikan keun bae goreng-goreng aing sono gua bruku salakina gogoakan panitih nojos geus mah goreng bau nyiksa napantok
buka handeng jendela teu keluar salaki datang tinggal deui lip si nyengsol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berangi panto dibuka action bapak salaki. Buri nyai. Salaki bengong. Subhanallah. Baby tadi rumahku adalah surga. Buktinya bidadari menjemputku. Nah guak salakina muji. Lipen medok pamajikan dipuji ku salakina. Indahnya bulan tak seindah wajahmu, kuningnya emas tak sekuning gigi. Lipan medok pas nyengir cangkang jengkolnya untung sia cangkang lamun tangkal naripuh ya. Tilu hal anu dicontohan ku Sayyidatuna Khadijah hasilkeun tina mulu dan praktekkeun dina rumah tang sabab lamun salakina geus soleh pamajikanna solehah perilaku anakna neangan contoh keluar pasti anakna moal leungiteun contoh sabab di jero imah geus aya contoh kasolehan ti indung jeung ti bapakna. Mudah-mudahan anak urang sing saleh. Terakhir sanu bakal menang syafaah Kangjeng Nabi jalma anu teu eureun-eureun gabaseuhan lambaina ku istighfar jeung ngaos sholawat. Maka naimut pangandika Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas la yanfa'u fi hadzal zaman illa syai'ani kasratul istighfar ana al-laili wa atrafan nahar wa sholati ala nabiyil muhtar. Daya manfaat pikeun umat akhir zaman sabada maca Quran aya dua kalimat bermanfaat deui. Hiji berang penting teu eureun maca istighfar, dua berang penting teu eureun maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakitu bae mudah-mudahan aya manfaatna hampura tina segala kekurangan urang ngadoa heula aminan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.